Aya deui kisah Nabi Lut. Nabi Lut teh nya eta anu kaumna teh kaum Sodom. Nu suka sesama jenis geus aya awewe pamagat aya awewe kala kesep ka pamagat. Lalaki ka lalaki, istri ka istri. Istri dibere pamagat teh alim kitu deui lalaki alim ninggal istri teh kitu. Hayangna teh sesama jenis gitu. Jadi teh dosa rubah heula ieu teh. Zaman ayeuna teh betul teh aya teh. Jadi nurutan geus tinggalin zaman gitu. Tiba lagi geus jelas nu geus teu kedah diperdebatkeun deui gitu mah. Teu kedah diperdebatkeun deui tiba heula ge keur umat Islam khususna gitu. Geus dicegah, geus dibenci ku Allah Subhanahu wa taala. Dicontohan ku kaum Nabi Lut. Gitu. Bahkan istrina Nabi Lut gitu. Istri Nabi Lut eta termasuk komplotan eta, nu resep sesama jenis. Hiji waktos kan datang malaikat ka Nabi ka Nabi Lut ya. Mangrupakeun manusia anu ganteng. Tatangga-tatangga nu lalakina teh apaleun aya tamu ka Nabi Lut gitu. Eta teh da ngarogrog atuh dihareup dan di luar bumina teh. Bari tataros, ka mana cenah eta? Tamu anu karasep teh ka mana gitu. Kumaha da walar Nabi Lut. Nari anjeun kabina-bina teh. Lamun nya bener-bener hayang kawin, ieu budak saya ieu awewe sok karawin ku anjeun. Tapi dikitukeun teh kalaka anggar we hayang itu. Hayang lalaki nu tadi nu karasep. Tah ternyata itu tah istrina Nabi Lut justru kalaka ngawartosan. Tuh dikelah bersekongkol. Jadi ngawartosan lalaki nu tadi garanteng teh tarulo itu ka ditu angkatna. Kalaka kitu. Nabi bener umat Nabi Lut. Maka kumaha atuh anu terjadi? Maka gitu. Allah Subhanahu wa taala diadab. Kumaha? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha. Maka datang we siksa ti Allah Subhanahu wa taala, tempat cicingna bumina teh dibalikeun, anu tadina handap jadi luhur. Jadi tanahna teh dibalikeun, Pak, ditangkubkeun gitu. Ibaratna aya misalkeun daerah ieu saumpamana gitu nya Sumedang dibalikeun gitu tah. Nu tadina di luhur teh diharandap atawa ieu nyalah misalkeun daerah nya sapulau mun pulau teh mah kitu. Dibalikeun nu tadina ti luhur jadi dihandap. Jadi pas ngalangkung ka dinya teh kaum-kaum teh aneh gitu. Ieu kota teh kok jadi teu aya. Jadi bangunan-bangunan anu di luhurna teh jadi kahandap. Nya digitukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta teh urang mah keur umat Nabi Muhammad teu kitu. Sabab aya naon disebat rahmat itu. Di antawis makna Nabi Muhammad diutus jadi rahmat pikeun sadaya alam teh eta. Pikeun umat Islam sagala rupa dosa henteu dikontanan siksaanana, tapi engke ditangguhkeun dugikeun ka alam akhir melalui persidangan. Tak bagja urang janten umat Nabi Muhammad.